warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabar rencangan sadayana? Mugia urang sadayana sehat walafiat, masih keneh dipasihan semangat pikeun ngiringan BDR, belajar di rorompok. Tadina danget ayeuna simkuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan sisindiran. Nanging sataacana simkuring umajak yuk tekan tombol subscribe, tur like. Nah, hatur nuhun. Buah nangka, buah rambutan rambutana henteu amis, teu nyangka dek jadi rebutan oe geulis. Bebek versi Najarami, aya mobil sedan di Nagalengan, ulah sok ngaledek ka kami, bisi dipelet ke kabung bulengan. Video nembe mangrupi salah sahiji contoh video ngeunaan sisindiran nu digunakeun dina kahirupan sapopoe. Pikeun urang mikawan mah langkung jero naon sisindiran, aya naon wae dina sisindiran, urang baris pedar dina danget ayeuna. Medar perkara sisindiran. Satacan urang ngebahas langkung jero ngeunaan sisindiran teh naon sareng kumaha cara nyieunna, di dieu kusim kuring baris dibagi heula kana sababaraha bagian. Aya wangunan sisindiran, ciri-ciri sisindiran, papasingan sisindiran, sareng aya nu disebat eusi sisindiran. Yuk urang pedar sasarengan. Wangunan sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir. Artina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol atawa teu langsung. Sisindiran sami sareng pantun, istilah dina Indonesia. Tujuanna pikeun nepikeun eusi hate, pikiran atawa pamaksudan ka jalma sejen bari henteu togmol. Nu dipiharep sangkan eusi omongan teh katarima henteu mata kasigeng atawa nyeri hate. Ciri-ciri sisindiran. Nu kahiji, sisindiran mangrupa karya sastra wangun ugeran atawa puisi. Nu kadua, sapada diwangun ku opat padalisan. Katilu, unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Nu kaopat, padalisan kahiji kadua disebut cangkang. Kalima, padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi. Ta ayeuna urang titenan contoh sisindiran. Aya meri dina rakit, boboko wadah bakatul, lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Leres teh aya 4 padalisan, coba urang tingali. Aya meri kahiji, boboko kadua, lain nyeri katilu, kabogoh kaopat. Janten leresnya sisindiran teh diwangun ku 4 padalisan. Padalisan teh sami sareng jajar atawa baris. Teras urang titenan contoh sisindiran kana jumlah engangna. Leres teu diwangun ku 8 engang. Nu kahiji aya kalimah aya meri dina rakit. Carana ku urang diejah, dipisah-pisah dumasar kana suku kata lamun dina Indonesia nama. Contoh aya meri dina rakit. Sabaraha? 8. Boboko wadah bakatul. Sabaraha? 8. Lain nyeri ku panyakit. Sabaraha? 8. Cobi anu terakhir dietang. Sabaraha? 8. Janten leresnya diwangun ku 8 engang. Engang teh suku kata dina Indonesia. Teras anu mana anu disebut cangkang sareng eusina? Dumasarkana cirina nu disebat cangkang teh dina padalisan kahiji sareng kadua, berarti aya meri dina rakit, boboko wadah bakatul eta disebat cangkang. Sedengkeun eusi nyeta
lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Papasingan sisindiran. Dumasar kana wanguna sisindiran teh kabagi jadi 3. Aya rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Aya nu terang naon perbedaan tina 3 wangun sisindiran ieu? Yuk urang pedar sasarengan. Rarakitan. Rarakitan teh asal kecap tina rakit. Ari wangun rakit teh papak di lebah puhuna. Sisindiran rarakitan mah aya kesan papak lebah puhuna. Disebut rarakitan pedah kecap awal dina padalisan-padalisan cangkang dipake deui dina padalisan eusi nepi ka siga masang atawa ngarakit. Contona sapertos kieu. Conto rarakitan, sing getol nginum jajamu, nu guna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nu guna dunia akhirat. Tingali kecap awal tina padalisan cangkang. Aya kecap sing getol sareng nu guna. Tah kecap awalan ieu diulang deui dina kecap awalan bagian eusi. Jadi padalisan kahiji kecap awalna diulang deui dina kecap awal padalisan katilu. Kitu deui anu kadua. Tah eta cirina wangun rarakitan. Conto rarakitan nu sanes, abdi mah alim ka Bandung, hoyong ka Sumedang bae. Abdi mah alim di Candung, hoyong ka si akang bae. Tos jelasnya, yen kecap mimiti atau kecap awal dina padalisan kahiji diulang dina padalisan katilu. Kecap awal padalisan kadua diulang dina padalisan kaopat. Jadi leres nu namina rarakitan teh nyaeta papak puhuna atawa sok disebat oge mindoan kawit. Dina rarakitan aya nu disebat ciri rarakitan. Anu kahiji kecap awal dina cangkang diulang deui dina kecap awal eusi. Terus ciri nu kadua diwangun ku 4 padalisan. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang. Padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi. Terus polana AB. Pola AB di dieu maksudna tungtung padalisan kahiji sok sarua jeung tungtung padalisan katilu. Kitu oge tungtung padalisan nu kadua sami sareng anu kaopat. Jadi ditinggalina sora vokalna, tungtung sora vokal sanes tina tungtung sora konsonanna. Paparikan. Paparikan asal kecapna tina parik, ngandung harti parek atawa deukeut. Maksudna sora kecap-kecap nu aya dina padalisan cangkang deukeut jeung sora atawa kecap-kecap dina padalisan eusi. Dina paparikan mah kecap awalana oge langkung bebas, henteu kapatok sapertos rarakitan anu kedah papak puhuna. Tah urang titenan contoh dina paparikana. Contoh paparikan. Samangka melak di tonggo, melak pala dinu bala, tong waka boga kabogo, sakola tamatkeun heula. Tahnya dumasar kana contoh paparikan nu nembe dikawihkeun bari jeung pales. Tiasa katiten ku urang yen paparikan mah
kecap awal atawa puhuna teu aya pengulangan sapertos rarakitan janten bebas. Mung perhatoskeun tungtung tina unggal padalisana. Kecap anu pangtungtungna dina padalisan kahiji nyaeta tonggoh. Sami teu sareng tungtung padalisan katilu. Sami nyaeta goh-goh nya. Lamun sora vokalna o nya janten sami. Kitu deui anu dina tungtung padalisan kadua sami sareng anu kaopat tungtungna la. Lamun dina sora vokalna nyaeta a. Nah kitu ya, eta nu disebat paparikan. Paparikan miboga ciri-ciri nu kahiji diwangun ku opat padalisan. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Ieu umumna nya janten kadang aya anu 12 oge. Teras padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang. Padalisan katilu jeung kaopat disebut eusi. Polana A B A B. Wawangsalan. Wawangsalan mah wangun sisindiran anu rada unik. Beda jeung paparikan sarta rarakitan. Wawangsalan mah ngan ukur diwangun ku 2 jajar atawa padalisan. Jeung teu murwakanti. Jadi tungtung sorana henteu sarua. Nu diutamakeun dina wawangsalan mah justru unsur tatarucingan. Jadi wawangsalan mah urang siga keur tatarucingan, nebak naon anu jadi wangsalna. Contoh wawangsalan. Klub mengbal Kareueus Bandung. Geuning kieu nasib abdi. Dina wawangsalan diwangun ku 2 padalisan. Nu disebut cangkang nyaeta klub mengbal Kareueus Bandung. Teras nu disebat eusi geuning kieu nasib abdi. Sakumaha tadi nu ku ibu jelaskeun, yen wawangsalan mah sami sareng tatarucingan. Janten urang kedah ngajawab naon nu jadi wangsalna. Dumasar kana contoh wawangsalan di luhur, jawabanna atawa wangsalna nyaeta Persib. Dina cangkang atanapi padalisan kahiji aya unsur tatarucingan. Naon ari nu dimaksud klub mengbal Kareueus Bandung teh? Eta mangrupa pertanyaanana. Jawabanana nyaeta Persib. Kulantaran kecap Persibna disumputkeun dina kecap nasib. Anu deukeut sorana atawa murwakanti jeung Persib. Eusi sisindiran. Dumasar kana eusina, sisindiran miboga 3 watek atawa pasipatan. Nyaeta kahiji silih asih atawa asmara. Anu kadua piwuruk, eusina mangrupa ngawuruk atawa mamatahan. Anu katilu sesebred, banyol atawa heureuy. Contoh sisindiran silih asih. Main voli jeung Mang Nana. Kusna mah main bal wae. Dasar lalaki ayeuna bisana ngagombal wae. Tah, kunaon bet disebat kana sisindiran silih asih kulantaran aya kecap ngagombal. Eta aya pakaitna jeung percintaan atawa asmara. Contoh piwuruk. Pepeujeuh ari ka Bandung, ulah meuli hayam kate. Pepeujeuh ari ka Indung, ulah nyerikeun hate. Ieu mah tos jelas ya. Janten mamatahan ka urang sangkan ulah nganyerikeun hate indung. Contoh sesebred. Kacikini kacileuri, balikna meuli erloji. Nini-nini ngeunah seuri, huntuna ngan tembong hiji. Kunaon bet sesebred kulantaran ieu banyol piseurieun ya. Mung sakitu
anu tiasa kusim kuring dipedar ngenaan materi sisindiran. Mugia video ieu masihan hasanah kailmuan anu enggal pikeun hidup sarerea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.